Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Neng, ibijing sih, Neng. Katanya ibijing sih, Neng. Jangan marah yuk. Ini sore jing yuk, ayo balik dulu lah. Saya kesarean di dia. Aing pusing. Kumaha cara namanya bisa ulin ke lembur itu dinya? Pas ketemu kamari ngebeldug-beldug ge hate aing. Aduh, dong nu bogoh. Sabar hate sabar. Aing keresel amat. Mana jam 3 deui. Itu gak jam je. Lah aing ngeliling we lah. Amana jeung ieu Mang Nasru? Di imahna eueuh, di mamana eueuh. Di siaran ti keur tadi. Kemana kitunya? Kamana Mang? Kayak itu tuh ke Arab. Ieu mah nu ke kamar gelucung Mang Nasru teh ya. Oh benar. Emang kamarnya budak eta mas ini kenaon? Masih ini kan awewe. Emang salah pikangna? Neng Uwi. Uwe, lu bener lah. Nya, Atuh eta mah ada yang aing. piraku. Heeh. Eta si eta nya. Waduh, kudu kana Mang Nasru ieu mah. Woi, ayeuna ka mana? Kek. Kamari ini tuh mah. Kek. Nya. Neng, tunggu Neng. Bulan enak ha? Neng, tunggu Neng. Hai. Neng, ieu manu kamari tanya? Ya mohon. Oh, terus ayeuna nareka mana? Pada ke rompok rencanaan. Di mana rompokna? Lu diharap. Ayo terus ka hareup we bareng. Rage sekali ka dieu teu ulin. Ya si Yani, hayu ge heunang kadinya bae. Kaget aing. Dari yang ngagetan Beijing, emang ka mana? Atuh rek ulin bae ka dieu. Emang temarek gitu. Atuh mere sih, kebenaran aja jauh baturan ke sekarang doang. Oh si Sirina ge neka dia, deukeun deh kedeung ge datang. Ih, padahal mah aing ka dieu rek ngajak metis. Nu bener sih, bener. Heeh lah, ngeunah wancik ieu ya metis. Tunggus ge hayu urang metis, atuh tawekeun. Ya itu budak. Mana? Itu. Oh, nya mohon. Terus kumaha ka ditu? Nya tuh. Ayo, langsung OTW. Ayo. Neng, lanjut we kana batur nih nya. Ya tuh. Ayo. Kubu nungguan dia di tadi. Heuh, kami nuk metis di dieu. Hayu ge urang metis. Ayo geus urang ka jero. Ayo. Dia jadi kalau teguna. Kemana atas ininya? Saya. Neng, aku nanya. Emang bener bobogohan aja yang Mang Nasru? Atuh henteu kan Mang Nasru mah kitu jelemana. Awan bisa muslah ulah bobogohan yang Mang Nasru. Atuh kumaha Neng? Geus pokona mah mun teh nyawa. Pokona tinggalin ulah bobogohan yang Mang Nasru deui. Atuh kumaha Neng mun boboh mah? Pokona amatanya hayang nyaho. Pokona tinggalin Mang Nasru. Mohon ge mohon. Aduh, aing udah ngeski isuk-isuk indah aja saya. Aduh, can mandi deh aing. Ngopi mah kudu can mandi mah. Lumayan manis sih isuk-isuk ieu. Pokoknya mah semanis senyum manehna bae. Beh, aing sedang mau diteguh bae ngomong. Aduh, aing. Woi, Mang. Randy mah teu kira-kira nempak aing. Ngalamun bae. Atuh aing ngalamunan biasalah lamunan batin yang terdalam aing pokona mah ya dan aing. Madoni ieu. Urang masuk pacar bae. Ayo. Ayo.
Kopi orang jero. Dia naburkeun kopi aing teu baru dia hirup. Ayo. Oi, ja itu tuh jelema na. Mari dah aing peluk eleh. Kon aing mah poin mau ampun di kuring mah poin dia. Beneran emang aya naon ieu mah? Beneran urang kuduan dia. Oh ya atuh ampura apa emang? Ieu bisa ngajelaskeun heula mah lawan emosi mah. Jelaskeun di kuring orangan. Memang kami ge bisa ngajelaskeun heula. Diulah. Yuk santai. Dengekeun heulan penjelasan urang ulah waka ngamuk-ngamuk bae. Mohon mang. Eta Neng Widya eta masih dulur urang, masih baturan. Urang mencan aya nanaon jeung manehna teu aya hubungan nanaon. Makana ulah waka emosi. Ya mohon mang, hari kitu mah. Berarti orangnya salah paham ya nyamangnya. Ya mohon namun hayang nyaho eta ulah waka emosi, santai bisa dibicarakeun nah. Ya hari kitu mah ampura ge urang berarti orang emosi ya nya. Yang geus teu kunaon. Salah paham orangnya nya. Ampura bae jadi sorangan ieu. Mamangnya masih dulur kitu nya. Mohon. Aduh, masih baturan keneh kitu nya. Mau jadi orang teh awal gak salah paham nya ampura bae orangnya nya. Yang geus teu kunaon. Lain kali ulah kos kitu, Mang. Nya mohon we hari kitu mah. Urang nu egois ieu mah. Ampura bae mah langsung urang Kunaon nya. kada kajelaskeun deui makan neng we nya. Yang geus tos Ampura bae geus langsung nya. nya. Kentung mawar merah, ading asik. Sungit nih kembang. Sugan bae teh si Neng aya di mana kitunya. Salah paham kamar itu sugan bae dimaafkeun ari di bawah kembang mah. Sekuntung mawar merah. Widih, aya si Neng itu. Keur ngalamun deui. Wah, dimaukeun kembang kebenaran ieu mah. Neng, dia kembang pia, wahna mah minta ampura kan Neng. Kunaon tuh bisa di ieu terima kembang minta ampura, kamari maaf nih salah paham. Mungkin hubungan orang sampai dia. Kok gitu Neng, hubungan orang sampai dia kunaon, naon gitu Neng. Pas kemarin ku AA-nya, Anu mana? Amudin. Soalnya Amudin, Amudin kamari eta menurut cing Aa. Serius? Nuhun, emang eta aneh. Iya tuh hari Terus kumaha hubungan orang ieu? sampai dia nya ampura. Bener Neng sampai dia. Ngantos ge gitu mah. Ngantos ge arek euy. Ampura bisa mulai salah. Ayo naon Neng Uwi haring mah ada nama Mudi. Nublu teh lah. Kemari. Lama. Ya, ayo mah. Sarangan baheulanya. Pakai tenang pikiran. Siapa orang salah sama. Turun bae mang kerja. Tinggal orang sarangan bae mah. Emang bener segala rupa nage, baik tina hate, tina pikiran, bahkan tina batin sekalipun. Nu ngaranna cinta mah moal bisa dipaksa. Ujungna yang jadi pusing, jadi lieur ka otak. Mikiran cicintaan bae. Nu aya ge makin bodoh, makin goblok aing. Semakin kuing di pikiran, semakin tolol di pikiran aing.
terlalu memaksakan aing kanu perasaan aing, terlalu egois, terlalu fanatik, sehingga penjelasan naon bae nu dijelaskeun ku budak teu didengek wae. Ujungna korban perasaan lah dong kieu. Pusing nu aya, lieur nu aya. Ngadon kalah jadi sampah masyarakat nu kieu mah. Bodohnya. Oh nya. Emang benar gitu. Nu ngaran-ngaran cinta mah dong jam pasir gitu tah. Semakin eta jam pasir isina kahendep, luhurna kosong, lir diibaratkeun kitu. Hate terisi ku cinta. Nyaan. Otak mah kosong. Baik ku ilmu agama, ku ilmu umum sekalipun, nu ngaranna cinta mah geus kitu. Ayeuna mah aing rek fokus memperbaiki diri, fokus anu ngaranna nyata ngajajab awak. Heueuh nya, emang bener kitu. Geus emang termasuk bodoh. Oh, aing mending fokuskeun awak heula aing. Nges lah, nu kieu mah ulah di pikiran cintaan mah makin lama makin goblok cintaan mah. Mabur aing. Ya mah nu kamarit ya dah main Jalan. Lempang balik ya. Coba geser. Kaget aing. Cut. Weh, maaf.